Haturan pamiarsa wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur dina judul Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian sejak ngadungikeun ieu carios. Wilujeng ngadangukeun. Geus jadi kabiasaan beres tina pagawean di imahna Nyi Marsina sok unggah ka imah sobatna nu teu jauh ti dinya. Kahalangan ku tilu suhunan nyaeta ka imah Nyi Rasni anu ngadon ngobrol teh itung-itung ngabeberang cenah. Daharita bulan puasa geus katompernakeun. Malah kari sababaraha poe deui asup ka lebaran Idul Fitri. Sedangkeun manehna nyaeta Nyi Marsina masih kene kaasup nincak rumaja putri anak Makusni. Ngan manehna geus teu boga bapa. Satahun kaliwat ditinggalkeun maot. Ari sobat nama nya geus kasebut rarandaan sanajan ngora kene. Manehna kungsi boga salaki meunang kana 2 tahunna. Ngan duka teuing genep bulan katukang mah manehna pipisahan jeung salakina. Atuh manehna nyaeta Nyi Rosni boga imah sorangan ditinggal ti salakina. Barang lol manehna unggah ka imah Nyi Rosni. Nyampak Nyi Rosni keur memeres papakean anu warareuteuh. Siga nu kakara meunang meuli. Malah aya oge lawon-lawon nu jieuneun keneh. Atuh Nyi Marsina ti panto keneh ge geus seuri bari pokna teh. Aduh, sigana Cerosni mah jadi lebaran teh yeuh. Mane geus sagala weuteuh kitu. Mane teu ngajakan cece. Tega geuningan. Ih, sanyana mah teu ieu aya niat ka kota tur balanja. Da ieu mah pedah be. Nah atuh geuning kitu. Nah ai Nyi Mar rek balanja pikeun lebaran. Keun be atuh ku cece dianteur. Bada iraha oge hayu. Hayu lah. Bari ngabuburit be ka kota teh dieuna pi beberang. Tabuh 12 ge kaburu atuh. Ceuk Nyi Rosni bari jongjon nilepan papakean. Boh kabaya anu wareuteuh tur anu aralus aya kana tiluna. Batikna 2 tur hararade. Ditambah teh ku aya perhiasan deui. Sanajan laleutik tapi tina emas-emasan, kongkorong, gelang jeung ali. Puguh be Nyi Marsina mencrong bangun kabita pisan ningalina teh. Pok atuh Nyi Marsina nyarita semu anu dareuda.
atuh bujeng-bujeng abdi mah ce saha andalkeun geus teu gaduh bapa ditinggal bapa terus hampir seep da dipake jang keperluan sapapoe ge kapan da naon atuh naon ditinggal pun bapa itu ge ukur sawah nu teu sabaraha kamari onaman waktu lebaran teh aya keneh munding kapan hiji deui tiasa dijual dipake jang keperluan lebaran pikeun meser anggoan emak jeung abdi ari ayeuna bati nyerina be atuh ce Nyi Mar mah biasa ari sok papayahan teh geningan eta acukna sarae Nyi Mar mah cece onaman kakara ayeuna yeuh kapeser anu rada mundal kieu teh kapan tahun-tahun nu itu mah lebaran ti heula ukur kabaya sasiki teh sanes bohong Nyi Mar sanajan harita masih keneh boga salaki da puguh penghasilan salaki teh teu matak mahi maklum atuh tukang kulit leutik leuheung ayeuna mah tuning sabarahaeun yeuh ceuk Nyi Rosni siga nu agul pisan kabaya jeung samping nu geus ditelepan teh dibuka-buka deui dibeber-beber acan deui eta lawon kaputeun teh dibeberkeun brae be mukakeun cepuk perhiasanana ditembongkeun ka Nyi Marsina Eleuh mohon bae geuning si cece mah aya miliknya nah atuh ari abdi ngagernyih ka emak ge kelak kapukna teh wayahna be wayahna da urang mah cenah sing rumasa teu boga nu ngusahakeun bapa teu aya geus maot atuhnya kitu keneh abdi ge masih keneh lelengohan can aya anu mangusahakeun cece mah tiasaan be teu aya anu mangusahakeun ge geuning tiasa milari sorangan ngotek tak tur hasilna ge geuningan lumayan saha di dieu mah atuh nu kawas Cirosni balanja sakitu mundelna ieu balanja teh pikeun lebaran deui nya ih ari Nyi Mar atuh sakieu mah masih keneh kasebut naon onjoyna tinu beunghar tuh kapan kulawarga bangsa padagang-padagang gede mah leuh bisa tengahan bulanan deui teh marukanan geus komplit tur saurna ge papakeanna teh sakali meuli teh tiru pangadeg perhiasan atuh saanueun cece mah pedah be da cece pribadi kudu ngayakeun duit pikeun meuli ieu barang terang meureun Nyi Mar oge naon andalkeuneun ukur sok rajeun kitu ge ari aya milikna hasil mah geuning teu ngagea curug nyaeta sok rajeun ngabantuan nawarkeun barang anu batur ngarahkeun aperelekna malah saprak bulan puasa duk teh tepi kaki wari geus katompernakeun da sugan aya saurang be nu nita ngahubungkeun ih da geuningan saperti ti sasari aya be eta teh boh norek ngajual boh kitu deui geuningan aya anu rek ngajual tanah sok nitah ece ngahubung-hubungkeun teh ayeuna sababaraha bulan teh geuningan numbuk ditiis nu matak ceuk cece ge teh sangka bakal kebeuli keur lebaran malah isuk pageto mah cece majigana katambahan deui sigana mah sing percaya be ceuk Nyi Rosni pokna teh sedengkeun Nyi Marsina beuki bengong hatena beuki ngarasa kabita mikirkeun di imah
bororaah jang meuli papakean weuteuh ayeuna mah. Jang dahareun sapopoena ge geuning rada seuseut. Indungna ukur dadagangan leutik be disusuhun. Manehna ngabantu-bantu di imah. Sok dagang dadahareun asakan. Ari bulan puasa mah engke teh meureun kasorenakeun. Sok rajeun manehna leuletikan, nyieun-nyieun candil, kolek, jeung naon be dagangkeuneun pikeun diiderkeun. Tuluy eta dagangeun teh sok dibareulian. Malah rada payu da pikeun tajil. Nyaan ceros nikmahnya bisaan cing atuh abdi bawa usaha ce ulah tega kanu jadi sobat teh bejaan atuh kumaha jalana usaha sangkan kawas ceros nih lamun digawe di mana lamun dagang naon atuh ce kabita abdi ge kumilik ceros nih mah rek lebaran teh geningan bro be siga aya anu rejeki nomplok Cenah kitu pokna. ih lah atuh da kumaha ari ece mohon abdi bejaan ce kumaha jalan usahana ngiring atuh digawe sugan be aya milik katompernakeun Ceuk Nyi Marsina. atuh da sotenan susah pikeun nerangkeunna ari kabatur mah najan kasobat ge bisi malum teh atuh bisi teu sarusiah bisi teu sapaham jeung cece lah sok bece nah make aya bahasa bisi teu sarusiah sagala teu sapaham ongkoh jeung sobat maning biasana ge tara aya nu dipipinding bruk-brak piraku aya rusiah abdi nu jadi sobat tega ngucah-ngacah moal atuh ce bener gitu mar moal rek loba carita sabab ieu mah loba carita kabatur ulah lamun nurutan mah pek bae asalnya gitu mun usaha nurutan cece kudu loba kawani kudu loba kalincahan gitu cek barudak teh mah lincah belah kumaha da usaha eta ge geuningan dagang barang anu di sisi jalan ari nawarkeunna kurang galecok mah kurang kalincahan meureun cara aya nu nawar-nawar acan kitu tah Ceuk Nyi Rosni. Bari teu woleh-woleh ngusapan papakehan nu kakara meunang meuli. Sono sigana atuda. Lain harga murahan-murahan teuing meulina teh. Keur mah deui loba. Katambah perhiasanna ge sabarahaeun. Malah ditingali deui teh. Alat-alat pikeun ngahias diri nage komplit geus kabeuli. Atuh antukna keur Nyi Marsina. Bati manehna meureun olohok be. Bari jeung nyedak-nyedak menta di bejaan kumaha jalan usahana. Mun digawe cenah rek milu digawe. Najan puasa geus katompernakeun tereh lebaran. Tapi sugan be cenah aya milikna.
Hatur nuhun pamiarsa parantos ngadangukeun ieu carios dina judul Ngalajur Nafsu. Urang tepang deui dina dinten enjing kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun. Negaramu wibawa berlambang nacotran kujang papasangan